Urang teh dunungan isukan terek aya acaranya. Parasmanan heula Pak Amin teh. Itu ke Wanasari. Mau itu tuh. Ke Wanasari asli. Mau si Ultraman. Biasanya ke Yati. Dahuan teh kan eta nu hajat. Urang ke bagian muah. Dua kana daging sapi, dua kana daging domba. Kumaha lancarna dunungan heuh. Pian teh. Ya lalau. Iraha nu rasna teh. Di kemis. Terila teh kata maya duit ka Min. Ye nang kumaha? Ngene. Ya tunuhun pisan atuh Pak Haji, sisir milikna Pak Haji. Amin. Hati-hati Pak Haji. Siap. Ya silakan Pak. Ya. Di kemis Nyem. apa namanya memeh turun rumah kemis. Ya. Ah itu. Hah? Saha eta? Pak Upid. Pak Upid. Pirang itu apa? Ada urang oge da sawilayah Indonesia teh urang teh lebet Kecamatan Naringul, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Naon direbo? Tuh polisi ka dieu. Ya. Pak polisi ka dieu, Pak polisi. Di Kemis. Pak polisi ka dieu. Pak polisi ka dieu. Mana polisi? Kun bada urang teu boga kagorengan, tiba heula ge. Lamun urang naon tah? Teh wakel apa ada di kanamulankeun? Pak Budi teh can ngalangkung ka dieu? Kalau enggak punya salam bebas aja. Kemana-mana bebas. KTP boga. Surat jalan boga urang. Lain heureui dunungan. Surat jalan? Boga surat jalan. Surat tugas aya. Di mana surat tugas? Gaduh surat tugas di mana? Atuh surat tugas mah tuh terus di ditu di kantor. Hah? Di Cianjur. Gaduh surat tugas Amin teh? Mantap di eta apaleun polisi Pak Amin. Oh, apaleun? Bang Budi apaleun? Terkenal. Jadi bebas. Urang mah saumur hirup di dieu. Urang dina KTP-na saumur hirup bebas. Mulai naon-naon mah. Ngejaga di dia saumur hirup bebas. Orang nolong motor anu labuh itu kalau nggak ditulung itu karunya itu motor itu. Motor kumaha? Iya, kumaha? Kok sing bener ngomong. Iya, udah benar. Oh, cing kumaha itu? Ada pandek bahasa abri urang teh. Ampurannya. Tenan aing sorry. Bahasa Indonesia ngomong nih. Ngomong atuh meureun urang dek ngopi heula sarimi atuh urang ayeuna. Ka warung dek nganyuk. Kayak can meunang. Tinggal 20.000. Dulur lain anu Wanasari teh. Hah? Dulur. Kasa? Anu Wanasari mah hajat. Biasa dulur eta dulur pamajikan Mang Watra. Urang kudu ka ulun.
Ulam amin deh. Hmm? Ini karena kuah. Susah itu nih. Dari ngamplok 5.000 mah isin orang. Dan setengah jam 20.000 aja. Berapa tuh? 50. Paling 20.000. 20.000 teh. Seorang. Tambahan 10.000 deh jadi 30 kan. Tangkap kan. Kan kecil. Pan jaga duit nanti anu lamaran loba di kanal di sana nanti 100-an. Padahal 2.000-an. Ba di barokah nih itu merek. Ya. Cuman di barokah. Iya pang motokan mesin. Aja. Sekarang. Pak, kepada dia, Pak. Sama saya. Harerang geuningan. Hah? Harerang. Wah, dah herang tuh. Ngenaon Bebelur eta nana. Matana. beluhur. Iya. Mesinna Boleh naon penting naon teh mah gak penting naon. lain. Pak, lamun eta lamun disukan bapak dia bagian kepemilikan urang baju. Baju. Hah? Kadan urang, tapi kan ada urang Bae urang ada kan hajat heula. Kan hajat heula. Pan lenek yang pemajikan kan hajat teh. Kan hajat tapi Lenek yang pemajikan mah kan hajat teh. oh coba majikan. Kan dia pegang ke batu besi ku batu pakai. Kalau udah sabar gitu mau, pasti lo. Awas ah. Dah ya rokok sabatang dulu mah, kira aku tegarungnya kali sabatang we naik kurit tuh dah. Oh. Aduh, semangat terbaik lah, biasa. Ya. Apa lagi tuh? Tekan dia, kayak itu. Tuh, kak. Kalau hati-hati kak. Rek pre anjing, rek pre. Anjing rek pre heula. Coba ini teh rek dibensinan motor si eta teh si Putram itu. Deng dek 2 liter, dek 3 liter. Rek di bensinan teh. Kemampuan acis. Hmm. Alam eueuh meureun nganyuk. Atuh dan aja nganyuk ge mere ka urang. Kami mah masihan wae. Tong dijieun jaminan urang. Eta motor entong da sok dibayar hutang. Ka mana-mana ge. Ka mana-mana ge sok dibayar hutang. Atuh malamun lamun namut 20.000 ti Pak Haji aya Aya. yang merean geus aja. Aya. Dek aja ba ieu menang duit teh 25 teh atuh tim mah hiting moal. Dadu jang bensin. Bade namut 20. Kumaha lamun namut ke Pak Haji? Mangga. Bade masihan. Bade masihan. Paling menang duit merpihakeun ka saha? Ka dia ngaliwat deui. Ka Pak Haji deui. Mohon. Ya. Ieu mah lain masihan, urang namut. Namut Kan bae. pawios mangga Kumaha ridho atawa teu? ridho. Abdi nyarios ka bapaknya. Ya. Atuh urang mati urang namut acis atuh sing leuwih ti kieu menang deui kagantosan deui. Amin. Nya. Kapan deweknya amin. Nah, kiraku 20 keur nyambungan 20. Ah, kan ba lu mah teu. Nah, kumaha? Kumaha kemampuan acis kan ba. Aya teh anu tuang naraya kan bae da. Rezeki mah kudu didahar ku sararea. Da manfaatnya di dahar ku sorangan. Rek di amplopan mau ke 20. Rek di amplokan mau. Amplop mah. Ayo. Oh. Gampang. Tong urang teh nyambungan kanu hajat teh. Dibikeun kieu. Entong. Eta teh jadi kumaha? Teu nyoba. Bener. Penyopannya teu di amplokan. Masih mah jajan bebas ka warung. Da ieu makan hajat mah beda deui, beda jurusan. Sok kebelah dia dunungan. Awas kebelah dia tah, sok lah. Oh, hati-hati. Ulah ke tengah, tegangin ke tengah. Selamatnya sabar di mana? Obat lu. Kantong aja ragat api. Digayakeun. Tidak punya mana dia teh? Naon? Soraan atuh da teu kadang. Naon ieu teh? Depan sok di soraan. Nek ningali naon, amin nek ningali naon? Lain. Sorana. Sora urang jangan HP mah sok aya. Aya. Ieu mah eueuh. Oh, Ting jelitikan. apaan keur ngarekam? Banyak
tua kan itu. Tinggal alamat itu hajinya di perjalanannya. Namanya Pak Haji. Didayakan. Wah, hebat. Yeah.